Wilujeng tepang dangu deui sareng simkuring Jabrik Channel di acara dongeng Sunda pang beberahmana. Ayeuna abdi bade neraskeun hansa dongeng nu katunda kamari carios nyambung anu judulna nyaeta Cerik Batin nu Nagih Pati dina seri kedua. Masih karangan Bapak Nasuha Mupis. Satu acana kena dongeng abdi nyuhurkeun matosanana ku cara subscribe channel abdi sareng loncengna tadi takolnya sepados abdi nanti semangat dina ngupload dongengna. Teras upami aya saderek anu bade ngiringan fotona dipajang kantun labet banyak dina nomor WA di 0819 0535 4249 di antasnya mangga urang dangukeun sasarengan dongeng salajengna nya. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Upami telepat dongeng kamari teh sampai si ajatna teh nuju di luarnya, nuju ngalamun gitu. Mangga urang lajengkeun deui. Wanci sareupna masih manjing. Sabangsaning sasatuan peuting mulai kasarada patembalan jeung pada baturna. Sora bangkong jeung gaang bet siga nu keur lomba tarik suara. Ngararame peuting nu bakal datang. Sabada wiridan sakumaha biasa ajat nyalende kana tihang musola handapeun bedug. Ari jamaah nu lain mah masih di jero musola aya nu keur ting kerendeng maca tasbih, aya nu keur ngaos ayat suci Al-Qur'an, malah aya deui anu ngobrol leutik teuing naon nu diobrolkeunana. Ari Mang Diman sakumaha tadi dicarioskeun sabada salat maghrib langsung mulang ka imahna. Ngahaja tos niat rek ka imahna Mang Ratman. Batur kuli macul di bawahna Mamah Haji Hasan nu aya di lembur Palugon, tetangga desa Cilanggong, lemburna Mang Diman. Nya lumayan jauh oge, aya kana sekitar 20 menitan lah mun ngajugjug ka lembur eta teh. Maksud jeung tujuan Mang Diman nyaeta rek nyawalakeun jalmi nu rek didatangan teh nu kasebut jalma ngarti atanapi dukun mun zaman ayeuna mah. Ari perkara eta iwalti rek nambahan ajat nu memang akhir-akhir ieu kayaan aneh jeung emosina nu cepet temperamen atanapi bebarian ambek. Eta oge beja basa keur macul jeung Mang Ratman. Cenah tatanggana Mang Ratman teh aya tu cager tatamba ka jalma ngarti teh anu aya di wewengkon Wanaraja. Teu heran mun Mang Diman oge ngarasa penasaran rek nyoba-nyoba nambakeun ajat anakna. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kocapkeun di imah Mang Ratman. Mang Diman tos nyampe di imah Mang Ratman. Malah geus disanghareupan ku Mang Ratman. Dina meja tos aya seupan suuk ngebul keneh.
2 gelas si kopi nu kakarak dicakeun ku pamajikanna Mang Ratman. Aduh pemirsa, kulub suuk si kopi panas, kumaha karasananya. Aduh ududna jarum coklat yang harap ngidul. Beuh eta mah asa jadi jalmi buruh breh hutang teh nya narembongan. Hapunten aitos ngaheureuyan aitos heureuy teh geuning. Sok kajong-jongan sampai ka mana teh nya? Oh sampai majikan Mang Ratman mairan cainya aku tepat banyak mairan si kopi sarang eta naon teh kulub suuk. Aduh mangga orang matnya kedidangnya. Dugi ka mana teh nya deh. Teras Mang Ratman nyarita, "Eta iraha kawana raja teh kira-kirana?" Tembak Mang Ratman, "Eta mah kumaha nyaosena Mang Ratman we, ulah mani ngaganggu kana pagawean sapopoe Mang Ratman." Jawab Mang Diman, "Bariceg kana rokok, maksudnya bariceg kana bako, hareupeun terus dilinting, sut diseungeut serbung haseup bako." Lintingan Mang Diman sapertos diseungeut, masa teh saparantos diseungeut. "Nya rek kitu mah page tok poe Rebo we urang kacang cuang ka ditu. Isukan masa poe deui ngasih nanggung macul di sawah Mama Haji Hasan nya." Nya teu Mang Ratman, ngan kuring mah isuk mah rek ngajual hayam heula. Kamari sore geus nyarita ka Mama Haji Hasan. Alasanna mah rek aya perlu we kalembur ieu pamajikan gitu. Da masih di kemah oge pan urang butuh modal lain. Keur di jalan sareng keur mere ka si Abah jal mengerti teh ya. Cek Mang Diman teh. Terus Mang Diman nyarita deui, kieu Mang Ratman, kira-kira kudu sabaraha tah engke mere ka dituna, kuring mah da can apal. Terus eta kumaha tetangga Mang Ratman nu tos ka ditu, aya perubahanna teu?" Terus Mang Ratman ngajawab, "Ari beja mah nya tetangga kuring nu tos ka ditu alhamdulillah ayeuna mah calageur. Eta ge sarua panyakitna kitu, siga panyakitna si Ajat anak Mang Diman. Malah asal lebih parah cenah." Cek Mang Ratman bari ngerongkong kana kulub suuk dipasekan am di dahar bangun nikmatin pisan. "Sok atuh bari daharan opinana Mang Diman," cek Mang Ratman tembalna. "Nuhun Mang, hatur nuhun," jawab Mang Diman bari nyeruput si kopi di panas kene. "Ari sabaraha deui mah ongkos keur ka si Abah mah kuring teu apal dan teu sepet tanyakeun ka tetangga teh. Ngan pangdenge kuring mah nya si Abah eta mah teu minta nya istilahna mah teu minta bayaran gede, teu minta bayaran leutik, nya intina mah saridona lah kitu." Cek Mang Ratman mairan deui. Mang Diman ngadeng ucapan Mang Ratman, unggut-unggutan sirahna nandakeun kaharti tina jawaban Mang Ratman. Ngasolah sakdapnya ya nuju ngopi ya teh. Sakdap ke dilanjutkeun deui nya.
Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng. Saenggeus obrolan inti dianggap beres mah, Mang Diman jeung Mang Ratman uplak ngobrol kanu lain, sagala diceritakeun, sagala diobrolkeun. Maklum, Mang Diman jeung Mang Ratman teh aslina sobat dalit ti zaman bujangan. Katurug ayeuna osok mineng kuli macul di sawahna Mamah Haji Hasan. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadanggukeun ieu dongeng. Teu sawatara lila Mang Diman pamitan ka Mang Ratman. Tos atuh kitu bae Mang Ratman, kuring pamit itu ibeuna budak karunya ari ditinggalkeun lila mah. Melang ongkoh kuring mah kasih ajat. Datos ti harita sok kitu kuring mah sok tarajong jon ari lumaku teh. Ya mun atuh Mang, mangga tuh ari kitu mah. Insyaallah kuring siap nganter Mang. Kawan raja saha nyao ieu mah jadi lantaran kana kasembuhana anak Mang Diman. Kuring oge ari hate mah sok milu prihatin ningali ajat teh. Keur lalaki pamuda nu keur nincak dewasa da sakumaha dikina oge ngaran-ngaran lalaki pan rek jadi tulang tonggong lain, maksudnya tulang punggung keluarga gitu. Cek Mang Ratman panjang lebar tur daria pisan pangarunyakeun ka Mang Diman nya tidak mangkarunyakeun ka Mang Diman sareng kasih ajatna gitu. Waktosna saep. Insyaallah kenjing dilajengkeunnya seri anu katilu. Sareng hatur nuhun pisan anu tos ngadanggukeun ieu dongeng Sundana nya. Di akhiran kubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunya repagat simpai paturaya patepang deui. Wilujeng kantun mangga per mios.